Wah. Untuk kalah HS geuning. Aing mah. Karena kenangan jana bolong. Kalau mau menang dia matu padana. Balik yuk. Naon balik? Kagok. Sirah ieu. Astagfirullahaladzim, deng. Obat. Sahaya. Haji. Mau nyarekan? Moal. Saeulah hafaleun. Aing masuk aya bae saing. Tapi da. Heuh, Tatap pernah kieu tah. Man haus orang ya. Heuh, sok. Bae ya, bae. Bae sok. Tinggal jawab itu si Haji. Ya mau berduit temenin kana di PAO. Awas nyetrum. Aduh. Ini kabel nani ya? Listrik. Iya teh nyolok ke kapal serona. Oh. Ini sangap ya? Gerakeun we. Oh, Hei. Wah, manjut tuh bisa naik. Dua, bos. Nyalain dua. mana? Dua. Wah. Naon Yus? Duki we, Paji. Mereka mana? Nyawa biasa kan balong. Oh. Eta keur naon eta? Nah, jana bolong baji. Mun nya jana bolong di luhur. Gaya jana bolongan cenah. Tadi tuh. Jana bolong mah di luhur, di Oh, tangga. heuh tah. Menta tuh urang ya? Ya, siap Haji, siap. Eta di ieu. Iya ngawur heula ya ka balong. Aja ka balong heula. Ya, Balik sok deui. atuh nya, nya. Ayus. Titah dua. Nah, dah. Leueur Yus, hese. Hiji we lah, duaan. Aduh. Lah, pajena tuh. Ayo. Aduh. Berat kemana lo? Paroli. Oli mana Yus? Ya. Sekarang masih naon? Oh, nya, oh bedog dah. Oh no. Kang Ira Yus. Tata aya. Pakai naon eta? Dulu eta. Kumaha, Yus? Selfie. Aya tuh. Nyala ya. Bener, bener. Dari kumaha tanggal anak? Masek dari kumaha ta? Di kumaha masekna? Cong dia. Astaga. Naik waras. Waras sih. Tata bolong. Haji jangan bolong. Tata bolong tadi. Jangan bolong, Ci. Sing belah dulu. Awas kana suku eta. Coba aing mah. Lah. Ya. Masa oh. Karena apa atuh lain karena tanah. Ayo. Kumana gerak? Si Dodo. Yos. Aku nih kita lihat dia tuh. Wah. Eta mah gak buru datang mantan si Haji. Gerak. Gawat, Yus. Yus. Mah. Euy, biar pisan euy. Ali. Oh. Nah, atuh ka dieu aing mah. Euy. Ganti aing. Aing teu waras kieu mah aing mah. Coba ke dia.
seuri gua. Seuri sia. Karena disebut monyet gulung kalapan nu kieu ya. Hese yos. Aduh, udah yos. Tah geus bae na Gus. Nah. Nah. Gerak na yos. Nah iya. Aing mah sing bola. Yos. Ok mana heula? Mana heula? Asal. Najis mah. Kenaon Bit? Kenaon Dik? Ah, biasa Pak Ji ya. Apaan we terus bronya? Terus gimana ya? Ngawur di Palong tah. Gila nih tadi longok. Oh, lain sekalian baru cocok. Lah, murid Pak. Ya, saha ya? Ijo kapan di kota kamari minggu. Apet ke Bapak Kolot. Apet ku heeh. Nah, neng. Jajan. Aja mah teu kudu pentas ieu mah. Nyokot sorangan. Heeh. Ning teh minum ulin di ditu, di Yos. Ini Agus tuh ngarulin di itu Di mana? di dekat pos, keur ngalajana bolong cenah di kebun kuing. Oh, di toko. Heeh. Bela, Agus mana? Agus Icung gondrong teh nih. Oh, anu jika barong. Jadinya Keur ngalajana bolong cenah kalapan deket ini balai. Ieu RT. wah, kayak jalan bolong tuh aku jalan bolong di tanggal kelapa aneh. Kenaon atuh? Kalah dawakan juga Kalah dawakan? Alah. Enggak bohong berarti nya si Icung. Bawa bedog ieu Pak Haji. Ah, itu kayak ngecang sampeurkeun ku urang dah. Ini sok. Hah, hayu nya. Heeh, ayo. Oh, sia, carekan tak Pak Haji. Pengaruh teu ngajakan urang. Dengan wadah Gus. Ulung naon euy? Pakai gitar ya? Gitar. Eta ulung naon? Iya Pak Haji. Mana janda bolong teh? Anu ngala. Aya. Kalah dawagan eta. Iya, ieu pedaya nu nyangsang na eta tah Pak Haji. Ya, ngalah dawagan mah dawagan we atuh. Ulah make alasan ngalah janda bolong segala rupa. Alah Pak Haji mah da ieu. Iya ya, Yos. Ya. Di lamun urang aya kahaya mah kajen bebeja kana bogana nya. Enak bedog Pak Haji. Aya bedog mah gitu. Ngan kieu nya, ya. Pak Haji. Jadi segala rupa ge kudu ngala, kudu menta, mipit kudu amit gitu. Ai kieu mah sareng nyolong atuh ulah teu meunang teh kitu teh. Masalah mah bade mun keur amit teh Pak Haji. Bade teh kitu mah Pak Haji kan tuh manten. Geus kagok ayeuna mah sapa ya? Pak Haji hoyong. Moalah dawagan mah. Gerak pamasakan Pak Ji. Ah, Pak Haji urang bisa kelapa. Geus kolot teh meribu. Pamasakan we santak nekan Pak Haji. Haji. Ya, Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji teh bisa mesek tara mesek. Masakan ku Pak Haji. Ah, tara Pak Haji bentar mesek. Sangke pasti anjana bolong. Sopo da. Aya wae aing mah. Nah, punten we Pak Ji. Ya, ulah dede. Ya tah gitu. Naon Pak Haji ra. Punten bae mah abdi nih. Nya, ka arep ulah dede katanya. Tapi Beja heula mun ulah alat teh. Nuhun. Anu bogana. Era. Eranya, era. Saumet. Eranya mana? Era. Tapi Jualan ya. Katanya tope lah dawagan mah diikhlaskan. Nuhun Pak Haji, atur nuhun Pak Haji. Yuk. berwit si keket mengkene. Ini cap jahe, terus minjung. Lagi doakan. Heeh. Komalam imahnya. Bapak kurang. Waduh. Darah kulung.
aduh. Tidak eta mah hajina mun baheula mah ya teh naon teh pahalim cenah. Paling Halimah. Halimah. Ai pang disebut Halimah kumaha? Haji tadi Halimah. Oh. Anu di mana teh? Pak Haji. Jadi ti Halim balik deui ka Imah. Kada mah ya teh aing mah. Ih, dah aya ceritana. Kamu kadang ku Pak Haji nang. Teu nepi ieu. Jadi panai batur maneh haji teh ka tanah suci, Heeh, ari ya. ka tanah Abang. Iya masih mending aing mah masih mending cuk urang mah jauh teuing tanah Abang mah. Kemana tuh? Enggak kena tanah wakaf. Ieu nu lama mah nu deuget mah nu deuget mah tanah oro-oro. Balen mana mah. Kata teh haji teh di Halimah. Di Halim balik deh ka ieu mah. Tapi bener tah. Ya ulah sok ngagoreng kalau gitu ketang dan bisa melong aduh. Ini dosa. Ulah sok ngagorengkeun ajengan. Terus sok ngagorengkeun haji. Heureuy eta mah heureuy. Aneh udah ah. Ye, Balik ah. urang di Urang wae. teh aing mun teu kaburak. Iya, udah bukan mah. Kok bae. Tuh, kan bae antep.